Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Dini Andini kelas 12 MIPA 3. Abdi bade macakeun sajak anu judulna Jante Ari Kidam, karya Ajip Rosidi, pikeun ngalaksanakeun ujian praktek bahasa Sunda. Panonna beureum sikisaga, leungeun aseukeut lancip gobang. Niplasan badan palapah gedang, Ari Kidam, Jante Ari Kidam. Dipangaduan di kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Ari Kidam, Jante Ari Kidam. Tipeuting angkeup ku mendung, Jante raja alam petang. Matak aji panarawangan, manjing kaliang sosoroting sinar. Jaruji besi pak gede milang ku ramoan, ngagisik ngahayang sidik. Jante mencrong mantri pulisi, Ki Mantri tindakan Andika leleuwa bikang. Ngabogang jalma keur Hidra, Ari Kidam ditalikung leungeun dua. Sorot matana ngeun teu beseneuan, samemeh beak poe kahiji, Jante ninggal nitah cahaya. Kaluar ti panjara, samemeh cuntuk beuting kahiji. Mantri puisi nyungsep di dasar walungan, teu nyawangan. Saha nu jago nungtut bela datang, mung kaula anyar. Mung sakitu sajak nu tiasa didugikeun ku abdi, kirang langkungna nuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.